Ti pulang lebaran teh digedar wae ku lemak-lemak, ayeuna mah urang nu sehat-sehat. Rek nyieun urap-urap cekeng teh kotkeun kabingung tadi terek masak teh nya urang teh tadi nama rek nyieun kuah ikan kuning. Ikan kuah kuning maksud teh cekeng teh geus dibersihan si laukna na oge. Dikersakeun aya nu poho bahanna teh teu meuli surawung. Sok hoream lamun kurang bahan teh teu jadi ke deui cekeng teh nyieun ikan kuah kuningna ayeuna mah rek nyieun urap-urap we. Nu aya bahanna geus puguh ieu teh dina kulkas daripada kaburu-buru. Asa boga kalapa cekeng teh dina kulkas teh. Tuh kangkung aya, kacang panjang aya, toge aya, wortel aya, geus ayeuna mah nyieun nu aya we. Ngarah beuteng genah we kitu ti kamari teh menikot hesmod besti alias hesemodol. Loba teuing ngadahar lebak lemak perdagingan meureun ti pulang lebaran teh. Ari kana sayur kurang ayeuna mah rek nyieun heula urap-urap we. Asa mang alam-alam cekeng teh teu ngadahar urap sayur. Tuh ayeuna mah urang siksikan heula bahan-bahanna teh kangkung, kacang panjang, tadi teh boga wortel asupkeun besti urang kulubkeun heula ayeuna mah. Caina kudu ngagolak heula jeung diuyahan ngarasi sayurna teh teh teu hideung. Teu pangpangna mah kangkung tanu sok hideung teh. Nu mimiti dikulub anu teu as heula wortel, lamun wortel geus tengah mateng karek asupkeun kacang panjang, tak kacang panjang geus satengah mateng ayeuna asupkeun kangkung. Lamun kangkung kira-kira geus asak karek asupkeun toge terakhir da toge mah taralila geuningnya besti sahayap oge langsung asak. Eta mah tingkat kematanganna mah sesuai selera we sok aya nu hayang hararipu ledak geuningan sayur teh. Ari urang mah nya sameujeuhna we kitu asak atah henteu asak teuing henteu. Ayeuna urang nyieun heula bumbuna da geus asak ieu nya bumbuna teh biasa we make cikur. Daun jeruk meunang nyiksikan sabar halamar we lah bebas besti. Bahan nu lainna mah urang make nu praktis desaku bawang putih bubuk 2 sendok teh. Make deui kunyit bubuk supaya geulis jeung rada seungit we kitu tah. Setengah sendok teh we tong loba teuing. Tah supaya lada jeung geulis warnana urang make desaku cabe bubuk. Urang makena 2 sendok teh atau sesuai selera we lah da ieu teh ladanya lamun loba-loba teuing mah. 1,5 sendok teh tambah deui gula bodas besti. Tong poho tarasi bakarnya besti tadi urang geus make tarasi tapi urang mah tarasina tarasi beureum. Geus kitu blender geus di blender hijikeun jeung kalapa anu tadi ieu teh kalapana rada beku ke heulanya rada hararese tuh urang galo-galo heula. Geus digalokeun kukus selama 5 menit besti. Tapi 5 menit teh caina geus ngagolak kitu geuning teu lila asak we. Geus asak mah ayeuna urang hijikeun jeung sayur nu tadi. Tinggal ngagalokeun tinggal nuang jeung asin ieu mah besti ngeunaheung ngan hanjakan asinna eueuh deui ieu teh ke heula ketang urang mah rek diet ayeuna namanya erek didahar sayurna hungkul moal disanguan. Dietna ayeuna hungkul teuing sore mah engke anger we ngadahar sangu. Da nu kieu mah ngeunah atuh teu disanguan oge ditamul jeung kurupuk oge ngeunah nya besti. Nah sikana teh kana beuteungna oge nya ari ngadahar nu kieu mah isuk-isuk pas rek BAB teh lancar kitu. Moal kot rasa bersalah geus ngadaharna teh beda jeung ngadahar tungir. Mun geus ngadahar jando tah eta geusna teh urang sok rasa bersalah teh nyeri punuk nyeri sirah. Terus salaki urang geuningan hayang cenah nyobaan ngeunah teu ngeunah. Deudeuyeun pan tu hayang deui urang sanguan cenah yuk. Hayu ke urang ngagoreng heula asin cekeng teh neangan heula asinna teu ngeunah teu jeung asin mah. Moal lamun ditambahan goreng jengkol jeung kerupuk mah mantap geus we ieu mah besti. Geura cobaan nyieun urap-urap ngeunah.